malahan dipakai iklan segala agama teh supaya loba kabaud nu awam teh atuh ujug-ujug leok kayaknya marukana merendek milih agama boga rasa rek abus ka surga lamun teu nyolok eta teh cu kumaha ieu kajadian teh beuki dieu beuki rame ngatasnamakan manehna pimpinan agama bari jeung asa pangbenerna raneh nya euy nama ke nyebut aneh lamun sia dek salat hitut geus abdas kudu abdas deui nu hitutna naon bujur anu kurbahna beungeut naha lain bujur lamun sia ditinggang inung suku nu nyorowok naon tungut nah lain inung suku heueuh nya euy sugan inung suku teh gaik kitu henteu kudu disunahkeun sama sagala rupa teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahesa The Family. Kisah wayang golek yang akan kita saksikan hari ini adalah salah satu pengingat untuk hati kita saat ini. Di dalamnya ada pelajaran tentang kebaikan dan keburukan akhlak manusia. Bersama almarhum Asep Sunandar Sunaria, mari kita nikmati kisah pewayangan ini sampai akhir. Siapa tahu ada satu pesan yang sangat kita butuhkan. Prung Konco-konco bulan pekersa aya naon aya kabebasan pikeun mingpin partaina sewang-sewangan ada leres aya kaluasaan umat aing bangsa jin denawa nya anu kasebut bangsa buta semoho aing salaku kokolot teh mohon teu saeutik masa aing aya nu satujuan didenge-denge teh ku aing nyaeta anak Semar Badranaya anu dina waktu ayeuna mingpin partai manehanana aing teh hayang nepungan eta jelema hayang babarengan sasora dina mangsana gempungan gede engke sae tepangan bae kitu pikeun nangtukeun nasib jauh keneh tumaritis teh nya can tengah-tengahna acan ngaliwatan situ Ciburuy can ngaliwatan ka Cihaliwung hasil kuntul ke kaliwat geus jenuh aing teh geus loba teuing dibobodo hirup teh di Balide nya eukeur mah dibobodo katambah-tambah diwarah bodo ngamodalan kabodoan sabab nu karasa ayeuna ku ayana teu stabilna politik ekonomi hukum teh anu katalang sara engkak-engkakan masyawarehna rakyat ma iya atuh harga cengek nepi ka 20.000 mawi teu pernah teh kurang heueuh can bawang beureum malah 1.000 jadi mawa duit 1.000 teh ka warung mangan ukur cukup ku cengek 3 siki heueuh wayana engkak-engkakan didengke ku perekonomian ieu tensi kriminalitas tinggi geus teu asa-asa deui jelema ngagarong bari maehan geus tega maehan jelema maehan merkosa curanmor jeung sajabana
ieu teh alatan naon cing alatan otipati loba teuing ngarekayasa ieu jelema gurger di ditu jeung di dieu karusuhan belah ditu karusuhan belah dieu can bencana alam nu banjir nu longsor meureun ieu teh mangrupakeun ajab ti pangeran nu matak aing sahate ku ayana Astrajingga nepi ka pokal nyaritana aiku kitu teh mah wajar we mengemukakan pendapat di muka umum itu geus jadi hak lamun teh mah aya nu ngaganggu sarua jeung ngalanggar kana hak asasi manusia nu matak sahate aing jeung Semar jeung Astajingga bongana aing teh dianak terekeun ku dewa teh diapilainkeun pisan can tina otonomi daerah asa dianak terekeun padahal teu saeutik pangasilan anu dibikeun ka dewa sakali abu sataun teh 10 miliar tapi datangna deui kan daerah aing mah ngan ukur 2%, nyolok mata buncelik daerah deungeun anu pangheulana dumeh dulur dumeh baraya dumeh deukeut dumeh duit kadang ngarebut di penjajah milu sareage nya padahal ngarebut tina tangan jajahan mah sareage milu ai bajoang masarua rakyat nu leutik mangan ukur di penta dititah jeung dikakeyak kuhal sakitu perlu dirojong Astajingga ku urangnya de koalisi jeung si cepot aing asa dianak terekeun aing bangsa buta teh marukana meureun saeutik masa aing teh sajabana ti dilemur jadi pimpinan di daerah ti Brasara teh jadi pimpinan agama aing teh ongkoh nu matak teu saeutik anu anut ka aing moal kakurangan masa sok hayang nyaho dewa asa bener-bener jujur jeung adil da eleh-eleh teteh lamun bener jujur jeung adil mah kalakah dipake slogan jujur dia teh ngan ukur diomongkeun wungkul ongkoh luber ongkoh dipaksa didedet-dedet sanajan ngobrol carita ayeuna lain mangsana teori geus lain wanci padahal nu dianti-anti mah hiji bukti sarta gawe anu rancage anu baris mepes hate dina situasi krisis kiwari penting namah akur jeung dulur turut kanu ngatur hirup luyu dina galur ti rasul sugane atuh ngawujudna nu paha cita-cita ieu geus waktuna ayeuna mah. Uluh
kadenge dewa ayeuna dulu mikeun harta kakayaan tarurun dewa ku anjeun. Uluh kaunga kampung turun dewa mikeun sumangan anu padahal nyaho aing oge aya udang di balik batu. Kawas nu heueuh dewa make jeung sun pipi padahal ngaharewos kana ceuli. Omat ulah teu koalisi jeung dewa. Dihaja ayeuna teh dilobakeun partai dalamun masih kena saeutik mah eleh manehna teh eleh. Ngahaja ngalopakeun partai teh abeh koalisi meureun jeung manehna pikeun ningker. Pikeun ningker si cepot. Pek gera licik. Gera licikan saluhur-luhurna negi nu giruk moal burung amruk kulakuna. Sagagah-gagahna ge jelema nu murka moal burung cilaka ku ahlakna. Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi ku dengkina. Jeung Batara Guru teh loba teuing miningan kasalahanana. Rupa-rupa cara pikeun miningan kasalahan, rupa-rupa cara pikeun miningan supaya manehna ulah dihujat terus-terusan. Nepi ka diayakeun provokator jelema nepi ka diararadu padahal anu jadi provokator nama dewa sorangan. Marukana can kritis meureun rakyat teh nya. Geus ngalalarti ayeuna mah bongana atuh da dia warah pinter diayakeun TV ka kampung-kampung saeutik gedena meureun ngadenge informasi. Boh radio, boh koran masuk desa. Uyah-uyahan nu rek koalisi jeung dewa. Pereup diacung-acung. Masih keneh bebenyit bau jarum ngaok nepi ka cocorowokan leuheung lamun rek jadi RT manehna tengkena teh. Padahal nu ngeunahna mah nu di luhur we. Di mana ribut mada puguh urang nu bakal kakakeyak. Keun sia dek lalajo aing. Kacarios ieu Astra Jingadawala Semar Badranaya nuju sempal kapiguyon anu diributkeun ti kulon ti wetan ti kidul teh. Padahal kaayaan Astra Jinga Semar Badranaya mati istiis di tumaritis. Ya Bulan cing ka dieu kitu ka Akang Silencu. mangga wa geni. Aya obrolkeun kitu ujang. Mangga dan memang aya sia Kang teh. Beuki dieu beuki harengheng deui ieu kajadian. Waras bakuran geni. Can di negara dengan perang teureun-eureun. Laras Can di urang deuleu kajadian teh. Di Sambas, di Maluku, di Ambon. Can urang irian ena teh deuleu. Hayang misahkeun maneh. Dek kumaha jadi na deuleu nagara. laras kayak Nu matak cing ati-ati dina nying hareupan zaman kiwari. kan tenang. Loba jalma anu terkontaminasi ku intimidasi. Laras Intimidasi penguasa,
waspada jeung permana tinggal deuleu ujang. Loba provokator anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Sumuhun ka dewa waspada we. Amuing ucu. Ini ganeng kulan ieu. Haturan wati abdi kulan. Saha teh Jang? Ieu abdi pari dieu wa. Haturan wa. Amuing syukur ujang. Kumaha teu maros abdi wa damang wa teh kulan. Wa damang. Wah, Leres. meujeurna cu. Wa Ngan harengheng we kaayaan nagara teh kieu cu. hareng kumaha wa atuh ajeun Harengheng na teh nu saware hena teh keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian. laras. Ngan ukur ngahurun balon ku tulang. Yakin jadi di mana-mana. Hari ini deuleu ka kota macet di kota teh kendaraan buru berkaitu jeung ka dieu. Abdi ge nemeh kurang sejam satengah laju tol. Eta di jalan tol oge macet aya sajamna. Si horeng anu ngeunah-ngeunah nu lapar-lapar zaman kiwari teh cu. Nyaeta lain lapar kuda hareungku tapi lapar hayang nunggu-nunggu keadilan jeung kamakmuran. Laras jatuh kados teh eta. Lapar hayang buru-buru mulah sandang murah pangan. Mohon eta pisan kurang. Nu karasa dina waktu ayeuna we ku ua. Teu saeutik para pemuda anu frustasi jeung ngaleok pikiranna kana kajahatan. Laras. Loba nu ngabeka inuman keras jeung akibatna teh make jeung tega pulang paling sagala. Tensi kriminalitas naik pisan dina waktu ini teh cu. Tina kecemburuan teh teh. Laras wa teh. Heuh. Kirang-kirang nama wa oge. Da ieu atuh da dewana ujang salila ngan ukur mentingkeun diri pribadina. Anak, golongan, dulur, konco-konco. Anu diudag-udagna teh ngan ukur numpuk-numpuk harta kakayaan samarukna meureunana bakal dibawa paeh nya cu. Padahal lamun inget mah yen hiji waktu urang teu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Moal dek megar hirup di alam dunya teh ucu. Komo bari jeung numpuk-numpuk harta kakayaan ladang basilat. Numpuk-numpuk harta kakayaan bari jeung nagara jeung bangsa awut-awutan. Tah ku hal sakitu di mana-mana pamimpin geus ngalimeun. Alim ulama geus gayebeud, nu beunghar geus kararumed, nu miskin geus cecermed. Di dieu meureunan karuksakan teh geus diambang pintu. Bari jeung bencana alam aya teh di tiap-tiap tempat oge kaributan ucu. Provokator loba anu ngahaja ngadudomakeun antara urang jeung urang, anu ngahaja bakal mecah belahkeun antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara. Laras bang. Ieu teh daek tina politik teh ucu nu mawi kade. Di mana urang dek berpolitik teh kudu bener-bener angeus jeung kudu beragama.
ulah agama dibawa karena politik dipakai kedok. Da loba dina zaman kiwari agama ngan ukur dipakai kedok. Nyajal. Malahan dipakai iklan segala agama teh supaya loba kabaud nu awam teh atuh ujug-ujug leok kayaknya marukana merendek milih agama. Boga rasa rek abus ka surga lamun teu nyolok eta teh cu. Boga rasa bener teh meureunya cu. Padahal jelema ngaranna ge jelema. Tong boro urang lain pangkat nabi, nabi ge kapan nepi ka dipecelengkeun ti sawarga teh Nabi Adam kadunya kulantaran naon? Heuh, luak leok pikiranana. Taku kitu na ucu. Urang gubrag ka alam dunya teh pikeun jadi khalifah heuraanan mingpin diri we cu. Jang bilih nyang kolong kana waktos ka Kang Ilaing ka dieu kitu cu aya obrolkeuneun ua. Pangjalukankeun lanan. Akang Euy. disaur akang itu. Heuh da jeung nyana euy duh. Asa karareueung teuing di ngarepan zaman kiwari. Dewek pada nuding mimpin partai itu partai ieu bari padaha dewek mah netral hirup teh. Netral kene. Datang itu dewek mah ngahormat, datang ieu ngahormat. Anu penting mah ayeuna mah ngurus di kampung sorangan we. Wayana ieu kajadian teh tadi oge ceuk bapak cenah tensi kriminalitas teh tinggi. Tega jelema make jeung ngabongkar blak-blakan sagala ayeuna mah anu ngabongkar imah teh ti beurang. Nu maling itu maling ieu cuceu jelema duh. Oh numutkeun laporan ti kepolisian we dewek mah heueuh. Kajahatan-kajahatan teh leuwih ningkat tina waktu ayeuna. Sok ayeuna mah saha nu kabagian ngarona peuting ieu. Aplusan sabab dina kasempetan ieu teh sok dijieun kasempitan ku jalma-jalma anu teu tanggung jawab. Ngarona euy. Tangi. Ulah karulang teuing. Tengah puting kujara rempling borora aya nu nyaring badan tiris eta kabulusan si duru nyieun durukan Anu ngaronda darindu pasubunakeun memeh marulang mangga ngaleeutik kopi gula kaul munyetrok sumpahku sampeuh karesepurang lemur nikmat aya papadana
pecing kujara rempling borora aya nunya aring badan tulis kabulusan si duru nyieun durukan anu ngaranna Darindu Pasuegungan memek maruang banggang ngaletika gula kau nyetrok sumpah ku sampul rasa kurang lembur nikmat ya papadana tanghi ya bawa bedog ponok tewon Kang di bawah juga Kang. aduh Ada yang nguriling rona teh urang. sing horengnya seni Mak itu Kang. martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun seuk budayana awut-awutan bangsa nage moal teruksak Gitu atuh Kang. nu matak lestarikeun ku urang sabab aya seni ieu teh mangrupakeun aset nya kitu tah ayeuna teu kurang-kurang pan ulang luar negeri anu ngahaja guguru seni di urang malahan dewek mah tahun 2000 teh geus aya onangan ke Mana tah Kang gimana tah? bulan Juli ka Kanada Septemberna ka Prancis nya geus aya onangan deui dewek kudu init ka itu duh meureun dewek mah engke teh tahun 2000 teh numpak kapal teh 3 kali meureun rayagungna meureun dewek teh mun tulus gitu dek ka Mekah dek teh Kang teh rombongan Kang ka Mekah. nya bulan Juli na meureun dewek ka Kanada Septemberna ke Prancis festival seniman di ditu wayang-wayang sadunya digelarkeun di Prancis jeung di Kanada pangih deui jigana aing jeung si Kolet jang dipikir mah zaman kiwari nya euy Kumaha oke jeung dipikir-pikir. karunya we kurayat anu kaidak Kagalai Kang. sabab loba provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara urang jeung urang Kagalai Kang. lain kaidak deui diidak ke ieu mah Ulah penyet teuing itu Kang dihaja itu diidek diadukeun bangsa urang jeung bangsa urang nyaeta provokator anu ngahaja mecah belahkeun kesatuan jeung persatuan bangsa di negara nu mawicing waspada komo ayeuna ninggal kaayaan partai anu sakitu riabna omate urang mah sanajan datang nu kampanye ti partai itu hidup gitu cek urang teh datang partai ieu hidup da moal rugi grepek moal salamet naon kudu make mikangewa ka partai itu ka partai ieu da bangsa urang dulur urang sabasa sanagara nya menang mah ku itu ku ieu ge milu we geuning urang teh sanajan ti totoroso nepi ka peuyeuh nepi ka peura pan angere aing jadi seniman kieu nya
Sugan milu cocorowokan pika peuyeut teh aing sugan terjadi tua kampung sugan der aing jadi menteri tenaga kuda aya naon heeh Aya lowongan Menko Kesrek kan. nya nu puguh mah parebut kursi we urang teh ngan dewek boga pamadegan prinsip ya ai prinsip teh kahiji datangna tina hate kaduana tina agama naon cenah dina agama ngabejaan jalma iman poma maneh ulah milih bapa maneh indung maneh mang maneh uak maneh dulur maneh babaturan maneh ulah dipilih jadi pamimpin sakirana eta jelema masih keneh mencinta kana kakupuran teu nya heuna daek siling boga pamimpin kupur nya teu hayang atunya aya hayang teh urang mah anu bersih jeung berwiba anu iman anu tak teu sakitu nu matak dewek mah loba nu nuding cenah dewek mimpin partai bari padahal dewek mah nganjurkeun sakitu nepi ka loba anu simpati meureun ka harti nanakeun masyarakat teh geus kritis anu awam ayeuna janji ngaleok dumeh dibibita ku agama nepi ka agama dipake iklan atuh cing saropot jelema teh marukana dek milih agama meureun da ieu mah soal urusan dunya atuh da lain politik agama mah ngan jelema anu berpolitik kudu beragama gitu nya gitu menip tepi ka asa pang benerna pan asa pang alusna asa pang benerna janji wungkul lah muluk-muluk pokona mah kieu we ayeuna mah mi HP sisir jeung minyak kadek ka ancloman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kaangsonan deungeun tuh kita itu jangan sampai terkontaminasi oleh intimidasi penguasa nya padahal ku ayana masyarakat ayeuna geus kritis komo loba jelema anu sasatna nemongkeun utamina mahasiswa nemongkeun rasa kaprihatinanana unyuk rasa kudu nama sagancangna pemerintah teh nyaeta nemongkeun lengkah-lengkah anu konkret anu proaktif kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis moal jadi karuksakan nu mawi teh oge kudu cepat tanggap teh kitu tah jeung umat di mana-mana pemerintah ngabogaan rasa salah dirina teh mungkin kasalahanana jeung geuwat menteri hampura nya mau jadi ribut grapek tong dibuni-buni grapek lamun mung dienek-enek rumah sakeun kasalahanana ulah disumput-sumput ulah dipinding-pinding nepi ka nimbulkeun rupa-rupa cara pikeun ngalihkeun perhatian masyarakat nya kene asa tobat grapek
minta dihampura konsekuen blak-blakan nya gitu kuring teh salah ya da mau bisa ngomong ngerepek masyarakat lamun dikitukeun mah nya paling-paling oge oh nya atuh satria ya satria teh kitu tah nya tria pisan lamun salah rumasakeun salahna eta satria ngaranna cek dewek oge atuh da ayeuna we rakyat anu kangkakan mah teu adil ieu teh atuh disebut adil-adil teh teu adil nyata teu stabil politik hukum ekonomi nya pan ieu teh mamawa ka sararea meureun loba teuing mentingkeun diri pribadi tak kajahatan-kajahatan nu kararitu nu keur dibasmi ayeuna teh nu mata kurunyung reformasi nya re teh kembali formasi ka asal ceuk kacamata agama macing atuh nya eta balik deui kana fitrahna cing dararae kurban kamari panci keneh kurban lain ngan ukur sato bungku anu dipencitan dagingna dibagikeun tapi kurbankeun eta laku lampah sato nu aya dina dirina sewang-sewangan contohan ku pamarentah kudu nama kurban teh nyaeta korbankeun eta nafsu iblis anu aya dina diri teh nya alah kajahatan nu laletik manu dihandap nu maling TV jeung radio eta mah cetek kajahatan nu kitu mah kajahatan cetek nu kitu mah modalna ge bedog obeng keur joke janela teh disebutna oge ceuk urang kaler mah nu kitu mah blue collar crime kejahatan kecil nu kitu mah cetek tapi aya anu kajahatan anu sok mamawa ka nagara jeung ka bangsa ruksakna nyaeta anu disebut white collar crime jadi kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berkerah putih yang berdasi tuh ai modalna lain bedog jeung obeng nu kitu mah pulpen digitek-gitek nya ayeuna sakali ngagitekeun pulpen weh duit negara duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi ulah lalawora deuleu ta eta kajahatan teh da ieu batak ngarugikeun teh ka nagara jeung ka bangsa rajeun dipercaya dibere injem duit di luar negara keur anggaran belanja tahun sakitu der dipake ngamodalan anak nya dipake ngamodalan anak nya ka proyek anu di mana tempona mayar hutang ngandalkeun rakyat anu digunyang gajing tuh ka ieu ceuk aing oge ai kasalahan dipining-pining nya kitu gerepek ayeuna ieu ti bulog beas dibagikeun ka pegawai negeri bari jeung bau geus-geusik morolok atuh dijual deui we aing ngajual deui na teh ka itu ka bulog asupna teh deui ti bulog teh tepikeun deui kitu muter kejona tempangna jadi bau teh da muter teh di kejo nya kitu hubul di jalan pang nepi ka bau teu kahakan deh da muter kitu nya jual deui ka manehna kumanehna bagikeun deui jual deui bagikeun deui metak teu kahakan bau we berdua teh tah ai berdua teh bagong
bagong teh heuras beuheung teu luak liuk noyod deh Ai bedul teh poe. disiniran dikritik dikitu dikieu teh ai bedul teh barayana si Amang teh monyet geuning Batu orang hutan. anu kakademes teh anu matak bedul Amang teh deuleu heeh nya gitu matak aingnya cenana cepot ka bina-bina teuing situ ngomong teh alah duli teuing batur mah demonstrasi ngaruksak pangwangunan aing mah ngomong narugi aing ngomong mun kitu aing teh jadi provokator titah ngaruksak henteu ieu mah ulah malahan pangeran oge tersepeun ka jelema anu sok nyieun karuksakan di luhur bumi nya Ngomong kanu geus ieu mah hak apan bebas mengebukakan pendapat di muka umum ayeuna cenah dewek diganggu sarua jeung ngalanggar hak asasi teh mah nya kitu ceuk aing oge matak kade cing hati-hati dina zaman kiwari mah komo gerada geus jenuh teh aing ngalajo TV jenuh lalajo TV teh ngadenge teh politik jeung politik rageg dina TV teh geuningan anjing teh tah Cek langsung aja anjing jeung naon teh kira-kira ting. Anjing teh kana naon teh. nah salah gitu Salah teh. kapan dewek teh geus miheulaan maneh ngomong teh nyebut rageg anu sok rageg naon heeh nah salah gitu cenah aing ditewak sia teh nyebut anjing ka aing hor nah da aing mah ka anjing jadi sia nu ngambek kari kitu dewek mah anjing rageg na TV kan. boa sia anjing teh meureun kitu cek dewek nya Bener kari Malik. ieu mah ribut rageg nyaritakeun soal politik duh papinter-pinter teori wah teu butuh teori zaman kiwari mah beas buru-buru turunkeun cengek buru-buru turunkeun harga buru-buru turunkeun lain rageg nyaritakeun politik anjing teh kitu tah duli teuing aing ah duli teuing ditewak oge aing ah nya paling nu newak ge anjing meureun Pemolana teh geura. jelema mah pira-pira newak ka aing nya pek bejakeun ku si laing pek ka itu tepikeun nya dewek nyebut anjing gitu dewek mah ceuk pangeran gitu so teh ceuk Allah cenah ieu dunya teh bakal kiamat dihancurkeun dunya teh jelema pararae tuluy sageusna kiamat teh dicengkat-cengkatkeun deui manusia teh anu cengkatna teh cenah nu jadi anjing nu jadi bagong nu jadi orai padahal ayeuna geus kaciri grepek tempo ku batok kohok nyaho batok kohok tah hulu pan kohok ieu pek panonna coplokeun da molongo kohok nu matak tempo ku batok kohok tapakur da anjing wungku cing oge orai nu teh nyaho orai luar leor teu puguh pamadegan luak leok hari anjing rageg gitu hayam silih pacok nya gitu ceuk aing oge nah hiburan dek mending tatarucingan Ada gitu tentang cingan naon boga tarucing naon akang hayang nyaho.
nyaho seling keris keris geding di kolot baheula mah aya geuning ditinggal kolot baheula keris dina 14 mulut sok di manian sanggeus da di manian balur ku minyak nyak seungit make jeruk nipis buatan empuk keris tadewek dek nanyakeun keris naon anu sok di manianana ku bulan wir Kris lu 7. Udah Kris gede we akang gede. Kris Dayanti. ngojiji kana Kris Dayanti nah sok di manianana ku bulan wir gitu Kris Dayanti Sugan we atuh. Kris Biantoro lain taluk keris anu di manian ku bulan wir keris tiwa kebakaran sok sia ele cek aing oge kaca naon nu panggedena lain taluk kacamatan sok gedenya sok kurilingan da capek ku sileing kitu lele naon nu sok di sisi jalan lain taluk anu sok di sisi jalan lelepon umum eles ya apa siling bus Lorena bus Lorena geuning Bandung Jakarta sok ngebut we ditutup jurusan Bandung Jakarta ban weteuh solar pinuh penumpang pinuh supir aya kenek aya plat nomorna mah teangannya ku sia klakson aya totot cenah di takot jokna warareuteuh ngan eta teh bus teh kreditan tah nu rek ditanyakeun ku dewek sabaraha taun cing umurna supir 52 tahun. sok sia 45 tahun. 40 tahun. saralah kabeh ge 15. umurna 32 tahun da supirna tetangga aing nyaho aing ya eles ya yo Tarucingan sorangan terus urang ge boga tarucingan. nyaho siling boboko Bobok lagi sanggup. Politik aya. so boboko gede disebutna naon tina awi nya nu ngarautna Mang Ohim pesona ti Padalarang meunang ngasah sekeut awina maok sawareh pamajikanana milu nyieun takana boboko teh tuluy dijualan eta boboko teh da loba tanu ditanyakeun ku aing aya harga daging di pasar sabaraha ayeuna alah lain mun teh jambung ye euy aduh ampun aing lain baheula mau baheula di buruan teh lalega teh barudak teh arulin
main kaleci main galah bubuyan jat-jatan sesalimpetan malahan geningan aya kata berkait ayeuna Madinah TV geuning aya kata berkait teh geuninnya padahal baheula oge ulin barudak teh aya teh kata berkait teh nyaeta nuluykeun basa tungtung lamun tungtungna kitu tuluykeun kitu mode kieu ayang-ayang gung tasiguungna teh dituluykeun ayang-ayang gung goongna rame menak tiwastanu nu jadi wadana nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kang jeung dalem lempah lempih lempong eta ngadu pipi jeung nu ompong baheula teh aya deui bas kalima go bas baskom wadah lemareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada dahar sangungeunah naheun di Cilencing singok menang ngodok dak kaos nu gempeur peureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis risung berbaik kawat wates awi komeng mengkol ka jalan gede deon jang dede tumpak balon baheula tah kurunyung budak baong saurang aya nu baong bedegong ololeho ceuli na ngucur matak eueuh nu marengan oge da caludi ai nyusut leho teh geuningan lain breng ku lamak lain ku leungeunna bet kana pipi dina pipi teh garing bodas ning nya budak baong tuluy nyampeurkeun ka nu keur ngarariung teh miluan montong sia madul cenah caludi tara mandi nah cenah da urang oge bisa basa kata berkait cing sok cenah si Adul bari di jarauhan teh ku babaturanna teh si Adul teh jabana ti jorang teh ngomongna pikageuleuheun sok cenah Adul bisa sia kata berkait bisa naon lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup repeuting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cing tarapti tingararaina naha bet emut mutiara na katembong bongkok lalaunan bari anteukeun si Badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nah bet bala jorang wah di Baledogan tak ku babaturanna teh Pak RT itu si Adul baong di udag-udag atuh si Adul teh gejebur ka Cileuncah hose pae kasih buruy dengan jeburuskeun Putus riwayat kasih buruy nya Gusruk itu wah rupa-rupa baheula nya alah budak bedegong budak baong teh kararitu baheula euy aya wae unggah kampung ge nu baong teh jeung nu gelo sok aya we nya unggah kampung saban panggung nu burut teh sok aya wae geuning nya alah ampun aing budak bangsa teh aya
Iya tong boro di lingkungan lemur salamur panggung aya nu bangsat Rombongan bangsa. alah ya sing teh hiburan dek gerak aku kumaneh aku naon pokona poe ieu bakal putus riwayat maneh maksudna ari maksud jeung tujuan teh kieu wayahna daek teh daek maneh dina waktu ayeuna bakal dialan nyawa bakal dipetik pati margi sabab maneh teh hiji jalma anu provokator tukang masyakeun jelema lain tutudingan ieu jelema teh saha nu dipasyakeun ku dewek pokona maneh ulah aya di dunya nah ieu teh memang na dunya teh nu silaing gitu pokona aing teh sudi deuleu maneh teh dina waktu ayeuna yakin sia sok ngaragap seninya haram deuleu eueuh ti dituna deuleu aya seni nyaah teuing euy yo nu geurehan teu kaopan teu payaan teh nu kieu ye aing pimpinan partai Denawa deuleu buta-buta teh kabeh dipimpin ku aing oh ku kala Durwiksa anu jadi saingan berat teh lintang ti sia wayahna ayeuna maneh kudu eureun tina partai nada dewek mah teu milu ka partai itu partai aku sia maneh wayahna eureun tina partai lamun teu eureun hati-hati bakal dianterkeun ka neraka jahanam cepot maneh teh sabenerna bakal dianterkeun ka neraka jahanam lamun maneh ayeuna teu ngagugu kana perintah kula sada naon nya euy ieu kuntil anak Sundel Bolong teh nu kitu abong buta sia ka mana karep we ngaku agama nu pangalusna sia buta ayeuna sia mimpin partai lalawara teuing aing deuleu anu bakal jadi raja mah wah nya ya raja buta paling oge raja Namrud sia mah atawa Raja Bulu buta yang jadi raja ngomong kemana karep sak cumplang sak kacampleng teu puguh pamadegan abong buta sia ngahina sia kaing lain ngahina bonganannya selain buta lamun hirup jadi buta cing rumah sakeun maneh ngajadog di leuweung gitu ulama ke jeung hiji jeung jelema make jeung boga cita-cita hayang jadi raja anu teu memenuhi syarat goblok ngamangaruhan ka batur ongko buta sia sia daek moal koalisi jeung aing borora nu rek dituturkeun ge buta bari jeung kitu sakacumplang sakacampleng teh puguh pamadegan mun hayang di dewa-dewa bobatok sia buta ai nyaan ngahina sia kaing sakali buta mah tetep buta deuleu ieu dengekeun lamun maneh hayang diajen ku batur cing atuh ajen batur
mulai hayang satalenan di paraban ku Bakatur, lamun hayang di ajenan ke batur. Urang ajar sia modar ku aing. Sok urang adu 3-4-3 jeung aing. Tega lara, tega pati sok. Wah, lain hampuraeun aya kepuapul bayang balap. Ayo. Kegedean ieu kejadian teh. Saja nanti kejadian bakal kegedean teh kegedeannya hujan teh ongko. Oh. Elah. Jang. Loh. Coba teuing Bapak kumaha ieu kejadian teh beuki dieu beuki rame. Malahan abdi anu dituding jadi provokator. Kitu jang. Jelema ngewa manaon tudang tudingna teh deuleu. Saha nu bieu? Buta Pak, kalau durwik sa. Ngatasnamakan manehna pimpinan agama bari jeung asa pangbenerna abdi kudu koalisi jeung manehna. Si buta teh tah. Sakacumbrang sakacample ngomongna teh. Tah ieu teh bakal kejadian ieu teh bakal ngagedean Pak. Moal henteu beuki dieu teh beuki rame. Sabenerna ieu teh ngahaja politik otipati supaya ngalihkeun perhatian jelema. Bisa jadi karena kitu Pak. Ieu teh seolah-olah pikeun miningan kasalahan manehna. Kumaha tugas kieu Pak? Beuki dieu beuki ngagedean tah dewek terek makelan ka si laing sabab si laing nu jadi sasaran. Nya abdi nu jadi sasaran Pak. Naon Pak ngabekelan artos? Duit mati mana dewek teh? Ai duit mah kena ku beak tapi cokot tah buuk dewek salamar pe. Naon itu bapak teh dek makelan anak ku buuk. Batur mah duit dunya doa ieu mah naon buuk. Pokona dudut teh buuk dewek salamar heugayem. Gayem kumaha? Ke di mana geus kararepet samat ngaran dewek 3 kali. Sanggeusna ngagayem ieu. Moal ngajongklokkeun. Nah atuh samat teh bapak teh kudu ngagayem buuk. Syarat. Nah sia teh menang dipikanya teuing. Berarti bapak teh babarengan jeung akang gitu. Syaratna ieu. Araraneh da nya euy syaratna buuk. Nah make nyebut aneh. Lamun sia ditinggang indung suku nu nyorowok naon? Sungut. Nah lain indung suku. Heueuh nya euy. Sugan indung suku teh gaik dan teu. Audio remix by Mahesa. Lamun sia dek salat hitut geus abdas. Kudu abdas deui. Nu hitutna naon? Bujur. Anu kurbahna beungeut. Naha lain bujur? Heuh nya euy. Sia. Sok. Kudu disunahkeun sia mah sagala rupa teh. Leuheung lamun teu sagala uah mah teu percayaan. Pamadegan teh sia. Saya tuh. Salamar ya Pak. Salamar sok. Lamun 2 lamar kumaha? Isula. Piparantieun beak ya deui. Tah tos dicabut kieu kumaha? Tah. Sok gayem.
nah teu amis teu Hasyum eta mah lain keur nah sia teh da moal aya rasaan barina ge ngan engke mangpaatkeun rasakeun mangpaatna ku sia duh aya kitu kolot teh teu kudu dia puasaan mekelan ka anak teh meureun ya ho kajadian bakal ngegedean ieu lamun diantep sastra jingga abdi kulan dawala abdi selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya maneh ngariweuhkeun di dieu sabab maneh teh geus wani-wani nyin partai dek nyaingan kaula pikeun nangtukeun nasib hyang otipati jagat nata jadi raja di sawarga maniloka maneh cenah bejana loba nentang pokal nyarita kunaon kapan sidik maneh teh boga pamarentahan nyatana Pandawa ayeuna maneh kaayaan di dieu ngariweuhkeun numatak Gatot Kaca dibawa itu selaku keamanan negara sakur-sakur jalma anu ngariweuhkeun di negara ngaresahkeun dina harti bakal kena ku hukuman maneh jawab naon alasan maneh wot duh sadaya-daya pangaulaan dunungan abdi teh sarasna mah sanes ngariweuhkeun tapi anu diriweuhkeun kulan naon sanes ngariweuhkeun tapi anu diriweuhkeun anu teu mahna abdi kababawa riweuh tungtung nama sararea jadi riweuh abdi mah komo leuwih riweuh pisan komo abdi mah nu leutik beuki riweuh matak enggal agan teh mumpung can riweuh diriweuhkeun ku saha seueur partai ka dieu secara rumping kulan pimpinan partai aya anu bade ka abdi teh kudu jadi dewan penasehat aya anu kitu anu kieu depi ka maksana ka abdi teh rek diala nyawa atuh wajib abdi teh salaku warga negara bela diri sareng bela negara teu hoyong ieu kampung abdi jadi riributan jadi maneh teh sasat bela negara jeung maneh teh mempertahankeun hak sumuhun kulan tong nyieun alasan ayeuna ku aing bakal ditugal janga sabab teu sudi aing ngabogaan rakyat nyieun kariweuhan hutang pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang tenyo ieu naon cepot tah geus kitu tah cepot pek tanggung jawab deh kumaha ayeuna nu matak ulah hareup teuing ngomong teh kitu tah jelema mau hareup teuing ulah beusi teh gebrus tukang teuing beusi teh jengkang hirup mah sigar tengah garape sigar tengah hirup mah ulah teu popoloto teuing ulah pokal teuing lain pokal dewek mah da nyarita teh kanyataan sabenerna aing mah dan dicaritakeun ku dewek teh kanyataan deuleu loba jalma anu resah teh kajadian kieu teh maru kada teu riweuh teh abdi teh nyangemkeun teh kulan loba jelema nu diadukeun ieu teh anu jadi provokator teh otipati batar guru eta teh dewa deuleu da abdi mah teh sieun ku dewa aing kabeh nyembah ka dewana sia sieun agan teh musyrik teh nyembah ka dewa teh
Abdi mah teu hayang gaduh dunungan musyrik. Da teu aya deui samaheun mah angin Allah nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Ai ku kituna mah bener maneh teh. Sumuhun nah atuh. Nah abdi lepat gitu, pokona ku aing dek dipaehan. Astra jingga emut kana purwa daksina. Demikianlah kisah yang telah kita saksikan bersama. Semoga bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Karena di balik setiap lakon wayang golek, selalu ada hikmah, nasihat untuk hidup manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel Mahesa The Family dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.